Saha nu apal ciri-ciri jalma anu bakal asup neraka? Itu berarti apa nyawa sorangan orang mau jomblo berarti. Terus kumaha tuh? Itu ke kumaha tuh mang? Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Berat. Atur orang uling yuk. Kemana? Kemana we atuh berat euy? Apa nyawa sorangan orang mau jomblo berat euy? Sugan ari ulina menang awewe berat euy. Hayu, orang diantar ke daerah mana tuh? Ya, kumaha lamun ke daerah kewanitaan berat jika dulu bawe nya. Anjing anger ieu, anjir aki-aki geus ngacaprak ieu. Sudi anjir. Please berat. Kebir aku atuh rek ulin ka daerah kewanitaan anjir. Urang kudu ulin ka komom ka itu. Sudi anjir. Kebayang meureunna leueur anjir coba loba buluan. Leuheung mun seungit mah. Teu ah aing keur hoream. Di mana di bibi? Gaya kieu euy. Tos tinu hajat atuh tos uleman. Uleman? Heeh. Dangdutan teh nya. Nya atuh. Kebayang. Bibi aing mah guys lamun dangdutan ya. Pokoknya mah panggung malidi gue aja ke bibi orang. Naik ke terus kawal joget pasti tuh. Ngan orang mah rek nanya ya. Kunaon awewe lamun rek init-initan arek kaonangan rek balanya nya ka pasar atau ka mall. Kunaon sok make jeung lila. Cing aing hayang nanya yang nyaho bi aing. Ih kan kudu setel-setelkeun anak naon ogenan. Misalkan jam tangan, jeung baju kudu sarua. Lipen kudu alus, kudu matching. Jeung sendal. Jeung kutek meureun. Heueuh jeung kutek tah. Sendal jeung Tiung nya padu napalkeun wae deumeur mal pantes. tapi dahulu. Ginjal eta jeung paru-paru sok disetelkeun tara. Terus limpa gitu tah jantung. Usus 12 jari sok di matching-matchingkeun tara eta. Teuing atuh teu nyaho kitu mah. Sugan nya guys nya. Matchingkeun. Ribetnya anjir. Awewe bae lah. Kumaha tuh. Da bibi aing awewe. Mang, nyaho teh mang harus dipacok orai hejo. Iraha kajay. Tadi cenah di kebon. Terus kumaha tuh? Itu ke kumaha tuh mang? Kudu kumaha tuh? Dipacok orai mah teh. Kudu lagi dibawa ke rumah sakit, telat saeutik maot sih dipacok orai mah. Ah kadar si orai hejo mang. Orai hejo mah malah bisa nanaon. Tuh bisa nguseup-nguseup acan orai hejo mah. Dak rempag anjir. Ya terus lamun misalkan dipacok kudu bisa nguseup teh model si moal. Bakal maotnya. Moal mawang paling rabies. Tah, ayeuna mah geus paham kan, A? Paham di. Tah bibi naik nanya nya. Sok. Saha nu apal ciri-ciri jalma anu bakal asup neraka? Bibi. Ah, bener mo, maneh pinter gini. Terus 2 poe teh nempo video didinya berat ngaliwat kana beranda upload teu boga Ente boga anjir, dirinya teh apal di. Email aing dibajak deui anjir. iraha Terus 2 poe puguhan anjir. anjir berat watir si email diculik bajak laut makan bajak laut mah serem anjir panona hiji nya urang sok nempona film-film pasti angklung-angklungan di tengah laut kudu lapor ieu mah berat ke polisi. Anger aja geus halu ieu si Kosim. Please kos. Ning meni rempak-rempak teh dinya anjir. Ya. Si
Bari lagi jeung lain si email anjir, lain ngaran jelema atuh email teh. Email nyaho teu email. Gmail geuningan gmail.com nyaho teu akun anjir, akun urang. Dibajak lain, maksudna lain ku bajak laut deui. Si aing parah aja si Kosim ieu. Semua balik anjir. Ya. Aing mana betah-betah teh ngaduda anjir. Lain betah Brad awalayan kamari ge Idul Adha aya rana jaluna di Pencitan me Nya jelema atuh ai kamari jeung urang Sumedang teh geussan maneh. hoream Brad Hoream ku naon? bejana urang Sumedang mah kacangan Anjing, kacangan cenah. Henteu kitu konsepna sia teh. Henteu. Naon maksudna kacangan pedah dijieun tahu kumaha? Hah? Jieun tahu? heeh Brad Ya, lamun misalkan kitu konsepna, orang Cianjur ge meureun arwah kacangan sia teh. Dijieun tauco kacangna. Parah anjir si ieu. Punten ka tetehnya, ka teteh urang Sumedang punten pisannya. Emang rada cilepeung si ieu mah. Cek saha tuh aya kacangan? Aya nya kacangan teh nya. Aya bae si teh tuh. Barupa semua. Di urang mah toko emas gedenya Brad. Loba atuh Banjarsari, Ciamis, Tasik ke loba di Tasik oge. Rek meuli emas sakumaha di anjir ngikun kana nyakeun toko emas gede segala di Saroceng. Geus dipapai Brad. Di Ciamis, Banjar, balik di Tasik ge. Teu manggih Brad. Nya anjir Didinya rek naon rek meuli emas batangan kumaha? Aceng keur loba duit Brad. Kagok batangan mah Brad, ngecer ngaranna ge Brad. Aceng mah hayang selopan. Anjing. Nya da odo di sada Saroceng. Parah anjing si Saroceng. Aing curiga si Saroceng lamun geus kieu nya guys nya, geus ngagadekeun mitoha ieu teh. Ya. Bener teu? Ini ngapal Brad? Ya heeh atuh, ningali banget na anjir. Siga lasun anjir culas si Saroceng. Kami toha mah. Ya nya. Parah si Saroceng. Rek meuli emas lopan cenah. Ada odod anjir.